Langit sanggup niungan, bumi sanggup ngamparan, jagat ieu teh sanggup ngamparan keur hambana, keur abdina Gusti Allah, nu daek taat ka Gusti Allah. Termasuk tatangkalanana jajadianana baik manfaatkeun. Cek bumi baik siaran nu aya dina tonggong kaula. Baik paralakan kaula teh tonggong kaula teh ku perkara nu manfaat dahar hasilna dina peplakan nu dipelakeun dina tonggong kaula teh cek bumi kitu. Sabab sumumi jeung langit kabehanana geus sepakat makhluk Gusti Allah nu salian ti manusia. Gusti abdi teu sanggup nyepeng kana amanah ti Gusti, tapi abdi sadayana sanggup ku maula ka jalmi ka makhluk Gusti anu sanggup nyepeng kana amanah ti Gusti nyaeta agama Islam. Cek ingon-ingon cek sasatuan Gusti abdi ridho kene disiksik di kulit-kulit dicacak di walang-walang di dahar daging abdi diasakan digoreng digeuleuh ya di kulub rek di presto rek jiga kumaha pek bae cek eta ingon-ingon teh abdi daging abdi rek dijieun kornet rek dibeuleum rek kumaha bae ge pek bae. Ridho abdi cek sasatuan abdi nante ngahambakeun diri abdi ka makhluk Gusti ka abdi Gusti anu sanggup nyepeng kana amanah ti Gusti Allah. Ieu sakabeh perkara nu aya di alam dunia tujuanna disadiakeun teh keur Gusti Allah keur saha ku Gusti Allah teh keur hambana keur abdina nu daek patuh ka Gusti Allah.